Ameh urang henteu mikasang teuing kana dunia, sing inget yen dunia teh saukur titipan. Buktina urang mah lahir teu mawana naon, maot ngan saukur boe. Asal tutumpakan anu mewah, ujungna mah pasaran. Paling banter peti meureunnya. Ayeuna pangkat berkilat bertingkat, rumah mewah jeung megah. Ujungna mah nyaleker dina taneuh ukuran 2 kali hiji. Lainnya pirakeun dunia, ngan biasa wae ieu hate ningali dunia. Jeung ulah pageuh teuing. Lamun pageuh teuing nyepeng kawat anu cucukan, nalika eta kawat didudut, maka ieu panangan bakal sueh jeung peurih. Tah dunia ge kitu. Lamun hate pageuh teuing kana dunia, nalika dicabut deui ku Allah eta dunia, nya da kitu sifat dunia mah. Aya ngeusna, aya bangkrutna, aya beakna, aya pensiunna, aya bosenna, aya ruksakna, bahkan anu paten sakalipun anger ditinggalkeun. Lamun urang cumantel teuing, pasti bakal peurih jeung sangsara, kadituna bakal hina jeung cilaka. Matak tingali tukang parkir sanajan loba mobil jeung motor mewah teu balaga. Datang motor butut jeung mobil butut teu ngarasa era, biasa saja. Beak we dicokotan eta mobil jeung motor kudu bogana, tenang we teu ngarasa amok jeung sangsara. Sabab tukang parkir sadar eta kabeh saukur titipan. Matak lamun hayang bagja ieu hirup, kudu sadar yen duit, harta, bana, imah, bojo, anak, berikut nyawa jeung raga sakalipun, urang asup kana kubur eta jadi nu batur kabeh. Nepi ka awak-awak jadi milik cacing taneuh. Kudu sadar yen kabeh titipan, bogana henteu jadi balaga, seutikna teu jadi hina, ningali batur boga teu jadi sirik pidih. Di mana teu boga moal amek jeung ngarasula. Pan bagja hirup kitu teh nya.